Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang paamprok swanten deui sareng simkuring dina acara dongeng Sunda. Dongeng anu tos teu bireukeunya. Kumaha kepala wargi sadayana anu nuju saumna lancar, mudah-mudahan dina ngajalankeun ibadah puasana urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala dugi ka rengsenanya. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan ieu dongeng Sunda anu ngabantu jual wawales kanu telenges karangan Abah Kampung di Cianjur. Sok kabarayun sadayana. Tunda anu kacatur ayeuna urang nyaritakeun kumaha lalampahana Jang Dodo nu aya di kampung Kokoncongnya. Harita teh Jang Dodo tisaprak geus bisa ngarobohkeun Ki Barong jeung katilu anak buahna. Jang Dodo ngaranna ngerebet jadi sabiwir hiji meh unggal imah we ngomongkeun. Kaparigelana Jang Dodo anu bisa ngaragrageun Ki Barong jeung katilu anak buahna. Sabab unggal poe ka imah Ki Darta teu boleh loba anu datang panduduk-panduduk ti dinya. Para warga nu hayang panggih jeung Jang Dodo tara kosong dina leungeunna sok barang bawa kadaharan sajabaning cau, sampe, kui jeung anu sejena. Lantaran manehna ngarasa kautangan budi ku Jang Dodo, warga di dinya teh sok barang bawa. Atuh Ki Darta jeung cemuna ka Cidatohna tisaprak kacicingan ku Jang Dodo dahareun teu boleh ngaleut. Rejeki ka manehna teu boleh datang. Kitu deui Jang Dodo hatena gumbira sabab geus bisa nedunan amanat nu jadi guruna nyaeta kudu daek tutulung kanu butuh, tatalang kanu keur susah. Harita oge warga ngabring ngabanalet ngemat-ngemat natan pindang. Nu maksudna rek nepungan Jang Dodo bari berang bawa angkarimbung. Di sajroning di jalan warga cing gerenang ngomong jeung pada batureuna, wah euy bener euy Jang Dodo euy, atuh ayeuna mah urang-urang usul we ka PRT atunya kumaha dulur usul naon euy usul naon. Heueuh kieu pandi urang loba para pemuda kumaha lamun diajar main po ka Jang Dodo nya ge Jang Dodo murah keneh, cirina budak keneh, remaja.
tapi pangawasana kabisana awi bonyo ti mata Kimaro. Harus gitu. Saya jak sini. Bener bang, usulkan baik ke PRT tuh. Kumaha pandi urang loba warna udah kora. Itu bisa main silat, biarkan ke Jang Dodo. Nah gitu mang, maksud kau lagi mang, kumaha orang usul, kumaha pawargi. Dulu sadana, setuju. Ayo, setuju. Gitu, cegerenang ala warga anu rek nepungan Jang Dodo di imahna Abah Darta. Maneh mak aya maksud manehna nepungan Jang Dodo teh rehna didinya pala pemuda nu aya di kampung Kokocong teh hayang diajarkeun silat ka Jang Dodo. Ari anu keur diomongkeun nama harita teh keur ngariung ditepas bari gunter ngobrol. Didinya aya Kidarta Pak RT katut warga anu sejen keur uplek ngobrol bangun tumanina bari sumpal guyon gogojakan kaciri cincil keuteuk siga aya nu pika serieun. Harita Pak RT kedalilisan ngomong ka Jang Dodo. Aduh, Pak RT masa gembira itu Jang Dodo. Aduh, asa ka urugan madu ke kunturan menyan putih aya Jang Dodo di dia teh. Aduh, pokokna mah sip lah aya Jang Dodo teh. Sip naon Pak RT? Pak RT masuk gitu itu teh. Sudah abi mah kok saukur jami biasa Pak RT. Teu bogana naon. Eta mah saukur aya ridona Allah Jang Dodo tiasa nulungan ka warga-warga di alhamdulillah. Jang Dodo masih ditangtayungan. Jang Dodo mah sok ngaretahkeun kitu Jang Dodo mah da Pak RT. Jang Dodo mah alus. Boga pangabisa teh teu sombong. Alus bapak mah resep ka jalma kieu teh. Atuh Jang Dodo mah. Padahal mah Jang Dodo teh pangawasana teh ilmuna leuwih tujuan tibatan ki barong eta we. Di barong ge bisa na melunya ku Jang Dodo. Ceuk Kidarta mari gagak seuri ditempas kepala warga didinya bari cincil keuteuk. Nyalah Jang Dodo mah bener teu nyombongkeun diri boga pangabisa teh sae lah eta teh sae Jang Dodo. Tong dipuji wae Dodo masuk era Pak RT Badarta muji wae Jang Dodo era keur uplek ngobrol bari sempal kapiguyon rojol aya warga anu ngabring aya meureun kana 8 urang mah bari angka ribu sanggeus tepi jog kahareupeun buruana imah Badarta eta nu lalaki nu panghareupna uluk salam sampurasun rampes ditembalan uluk salam ku Jang Dodo jeung ku Pak RT rampes saur manuk. Aya Pak RT geuning di dieu. Sakantenan we yeuh. Aya peryogi teh Pak RT yeuh sieun kuring mau warga ka dieu. Para pemuda jeung akang-akang dulu-dulu sim kuring ya ti kampung Kokocong nu palih kulon. Hoyong silaturahmi, hoyong penak ka Jang Dodo. Sok kalabat atuh Mang Lukman, kalabat sok kalau. Dulu hapura ya tepasna da heurin. Anu teu kalabatkeun mah wayahna we nya. Diburuan. Maaf RT
emang bios Pak RT bios Pak RT dia mah Pak RT bios cek warga anu teu bisa asup ka tepas, teu bisa naik ke tepas. Solongkrong si Lukman nyolongkrong ngajak sesalaman ka PRT ka Jang Dodo katut ka mesejena geus kitu mah ge diuk berang bawaan terus diasupkeun ka imah ku ceuk munah bangun anu atoh pisan ceuk munah mah sabab disaprak kadatangan Jang Dodo dahareun teu waleh ngalir ka manehna. Alhamdulillah cenah prakna aya Jang Dodo ngrejeki teh teu waleh daratangan. Pok Pak RT nanya kanu ngaran Lukman. Aduh, asarareu asli Pak RT teh aya naon Jang Lukman? Mending ngabring kieu, ieu teh aya naon? Sok terangkeun ka Pak RT asarareu ieu Pak RT. Saya Pak RT jauh dicucuk anggang di teang simkuring jeung dulur-dulur sadayana kai hiji hoyong nepangan Jang Dodo hayang nganuhunkeun ka Jang Dodo anu tos ngajangi lemur urangnya sadayana. Alhamdulillah berkat jasa Jang Dodo warga-warga urang teh teu dipajegan teu dipenta upeti euy ku Ki Barong sabab Ki Barong geus ragrag ku Jang Dodo. Anu nuhunkeun pisan akang teh Jang Dodo, anu nuhunkeun pisan akang wakilan yeuh warga-warga nu sanes nganuhunkeun ka Jang Dodo. Atur nuhun Jang Dodo. Kang sami-sami Kang sami-sami. Alhamdulillah Kang. Ieu mah berkat sadayana we nya. Alhamdulillah. Ceuk Jang Dodo manehna mah ngarendahkeun teu asa aing jago manehna mah. Ya aku Jang Lukman. Abdi di dieu jeung para warga di dieu anu nuhunkeun ka Jang Dodo teh. Alhamdulillah ayeuna mah kampung urang teh aman disaprak aya Jang Dodo nya. Alhamdulillah. Mohon kitu bah sakadieuna simkuring sapara kanca teh teu aya lain teu aya lian bade usul ka Pak RT ieu teh. Abi tos badami jeung pala warga sanes sing dulu-dulu nu sanesna. Aya badami kenaon kitu Jang Lukman? Kieu RT kan di urang teh loba pemuda nu meuceuna para pemuda-pemudi, tapi kan para pemuda di urang mah kosong bolostrom teu apal kana ilmu silat da dasaran ilmu kasantikaan. Kumaha ieu mah usul ti simkuring pribados kumaha lamun Jang Dodo mangajarkeun ieu para pemuda-pemuda di dieu, pemuda-pemuda di kampung belah kulon hoyong diajar ka Jang Dodo sajurus dua jurus mah kumaha Pak RT. Alus tak usul teh Lukman alus nya ayeuna mah urang sangakeun we ka Jang Dodo apa sangemeun apa moal latih ka para pemuda-pemuda di dieu. Kumaha Jang Dodo ini kieu usul ti Lukman teh jeung para dulur-dulur sadayana. Ararisin atuh Pak RT. Kang Lukman ararisin Dodo mah teu tiasa naon Dodo mah. Boga jurus geus ukur boga jurus cakebos. Aduh, aya wae sia Kang Lukman mah. Atuh ku guru mah tong ka uing atuh Kang Lukman. Loba jago-jago kolot anu geus masyhur. Dodo mah atuh bisa naon. Tong gitu Do.
Tung kitu lamun ujang dodo boga ilmu saeutik dua eutik sok amalkeun. Eta teh ilmu teh manfaat keur balarea nya ge sajurus dua jurus. Ceuk Pak RT neng pasan ngomongan jang dodo. Ari jang jodo geus dikitukeun mah manehna ras inget kana papatah nu jadi guruna. Yen kudu daek nulung kanu butuh nalang kanu keur susah. Sanggeus manehna inget kana eta papatah nu jadi guruna. Pok manehna ngomong kepala warga di dinya. Sae kieu we tukang RT. Hampura ti ayeuna dodo mah teu bisa ari kana ilmu kitu mah ngan aya sajurus dua jurus mah insyaallah ku dodo siap lah dilatih. Lain berarti dodo jadi guru. Ampun parolun dodo mah bung disebut gurunya urang mah eurang ngabagi pengalaman kumaha palawargi akang-akang di dieu kersa tong anggap guru ka dodo mah eurang silih tuker pengalaman we nya. Lamun disebut guru mah aduh dodo teu sanggup dodo mah ora keneh dodo mah. Aduh tah giringan kumaha jang kumaha jang dodo mah embung disebut guru mah tapi lamun erek silih tuker pengalaman yo anjang dodo mah geuning embung disebut guru mah nya ai kitu mah sae jang do sae pisan ku akang katampi jeung pala dulu-dulu pasti setuju nya atuh tiasa sajurus dua jurus ge meh urang ke aya dina aya karaman anu menta upeti anu komosok bari jeung nindas ku kecemah kan bisa ngalawan ai ku bisa mah karena jurus-jurus ilmu silat sanes kitu Pak RT. Kitu alus Lukman eta euy ide teh alus. Sok isuk mah tuh mulai isuk mah kumpulkeun para pemuda anu minat hayang diajar ilmu kasantikaan ka jang dodo sok kumpulkeun ku maneh Lukman. Ai Pak RT mah ngarojo we atoh ai kana para pemuda daek mah kitu. Kana ilmu silat pengpeung jang dodo daekeun tapi ning jang dodo mah mau ngai disebut guru mah. Itu cek Pak RT ngomong ka si Lukman. Hari geus aya dina kasapukan mah harita obrolan dituluykeun kana obrolan anu lainna bari kuntreng ngobrol cing calakata cing beureukeuteuh bangun anu umbirana isukna wanci isuk-isuk haneut moyan. Warga-warga para pemuda geus ngumpul di hareupeun imahna Kidarta. Manehna geus tatan-tatan hayang diajar ilmu kasantikaan ka jang dodo. Jang dodo geus ngaciga di hareupeun buruan. Kitu deui para pemuda aya kana 15 urang mah geus manco nunggu parentahna ti jang dodo. Tok jang dodo ngomong ka para pemuda. Dulur-dulur sadayana hampura apunten. Jang dodo mah lain rek mamatahan mojai kamari nya ka akang teh. Jang dodo mah teu bisa naon kan aya nama hayu urang diajar babarengan jeung jang dodo urang diajar ilmu silat sajurus dua jurus mah jeung jang dodo. Mangga jang do, mangga jang do. Mangga jang do, mangga kan do, mangga. Siap. Yo. Kitu cek para pemuda manehna mangut ka jang dodo nyatakeun siap diajar ilmu kasantikaan.
Geus kitu mah Jang Dodo teu loba carita. Manehna meragakeun ilmu-ilmu dasar silatna ka para pemuda, dituturkeun ku para pemuda huthetna meuni kiat naker para pemuda teh atoheun diajarkeun ilmu kasantikaan ku Jang Dodo. Sajurus, dua jurus. Kitu jeung kitu warga didinya aya nu calaka, aya nu biasa-biasa, aya deui anu saukur meragakeun jurus-jurus bangun teu serius da kabita ku babaturanana. Cang urang simpen di haleuneun sieum, urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun. Urang simpen Jang Dodo anu keur ngalatih warga kampung Pokoncong ka para pemuda-pemudina ku ilmu kasantikaan. Ayeuna urang guar carita anu katunda waktu harita. Urang nyaritakeun si Galang CLBK anu harita cucuh patutunggalan jeung si Balon Ludra anu bujat ninggalkeun pakalangan manehna keur lumampah nu maksudna rek ka lembur Curug 7 nu maksudna rek nepungan Kidanten. Harita manehna nyorang jalan mudun nanjak ku manehna disorang teu karasa, waktu terus lumaku manehna berang peuting teu jadi halangan keur manehna sabab manehna hayang geura anjo ka lembur Curug 7 teh. Urang kocapkeun palawargi eta si Galang teh geus anjo katungtung lembur Curug 7. Harita teh wanci pasosore, cuaca langit nu keur meujeuhna haroyong kawung, keur meujeuhna haroyong kawung. Iuh matak ngeunaheun keur anu lumampah mah sabab waktosna kabujeng see. Aduh awargi waktosna kabujeng seep cenah. Dicekapkeun sakieu wae carioskeun dinten ayeuna. Mudah-mudahan enjing urang biasa patepang deui nya kana episode salajengna. Hampunten nu disuhun hampura anu diteda